Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang di sareng sim kuring al fakir dina raga urang belajar. Dina waktu saini ayeuna urang ngaos perkawis pasal sunahna ngangkat dua panangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi mabrurun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun sunahna ngangkat dua panangan. Yusanu disunatkeun raf'ul yadaini eta ngangkat dua panangan fi arba'ati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Janten di dieu musannif nerangkeun yen sunahna ngangkat dua panangan dina opat pirang-pirang tempat. Nu kahiji ingda takbiratul ihrami nyaeta nalika dina takbiratul ihram. Bade takbiratul ihram. Anu kadua wa ingda ruku'i sareng nalika bade ruku. Janten satos ngaos surat pendek. Ngaos Fatihah surat pendek teras ruku tah sunah ngangkat dua panangan pas urang bade ruku. Lajeng wa ingdal i'tidali sareng katiluna nalika i'tidal. Ari i'tidal teh kurang kauningan nyaeta gugah tina ruku sunah nya. Wa ingdal qiyami sareng kaopatna sunahna ngangkat dua panangan teh nalika bade ngadeg. Nalika ngadeg tina manaon? Minat tasyahudil awal. Minat tasyahudil awali tina tasyahud awal ataupun tahiyat awal. Ngadegna urang dina saatos tahiyat awal eta ngangkat dua panangan sunah. Upami pas netepanana aya nu tahiyat awalan sapertos netepan lohor, asar, magrib sareng isya. Upami subuh mah 2 rakaat aya langsung tahiyat akhir. Lajeng kana pasal anu ieu. Pasun ari hiji pasal martelakeun syaratna sujud. Surutu sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud eta sab'atun aya 7. Di dieu musannif nerangkeun yen syaratna sujud aya 7. Anu kahiji naon? Anu kahiji aya sujuda kedah sujud anjeun. Mana? Ala sab'ati a'dha'in kana 7 pirang-pirang anggota. Wa antakuna sareng kedah aya naon jabhatuhu eta ta'arna man maksyupatan anu dibuka. Janten syarat sujud anu kahiji kedah sujud dina 7 anggota. Anu kadua kedah aya si ta'ar eta eman anu bade sujud dibuka. Lajeng watahamulu sareng kedah ngantelkeun nempelkeun biro sihi ku saabotna eta ku saabot mastakana eta eman. Janten kedah nempelkeun nu katiluna teh kedah nempelkeun ku saabotna eta ku saabot mastakana eta eman. Janten sujud nempelkeun anggota sujud teh kana pangsujudan. Wa adamul huwi sareng teu kenging lungsur man li ghairihi kana salianti sujud. Janten pas urang i'tidal urang lungsur teu kenging lungsur nalika salianti sujud. Lungsurna ge kedah bade sujud. Wa alla yasjuda
salajengna wa ala yasjuda sareng teu kenging sujud anjeun ala syai'in kana hiji perkara ya taharraku anu barobah anu gerak eta biharokatihi ku gerakna eta man janten anu salajengna anu kalimana teu kenging sujud dina hiji perkara anu mana eta perkara teh gerak nalika si man gerak si jalmi anu sujud gerak saupamina urang di payun urang aya batuna teh usik wae urang sujud nempelkeun taar dina eta batuna oyag tah teu kenging lajeng wartifa'u sareng kedah ngangkatkeun asa pilihi kana bobokongna eta man kedah diluhurkeun kitunya ala a'alihi ngunggulan kana mastakana eta man janten di dieu anu kagerepna kedah ngaluhurkeun kana bobokongna tanapi kana handapna eta man sareng ngahandapkeun kana mastakana tanapi luhurna eta man janten si nongeng mastaka dihandap bobokong di luhur anu katujuhna watuma ninatu sareng anu katujuhna teh tumaninah pihi dina eta sujud khatimatun ari ieu pamungkasan a'dhawu sujudi ari pirang-pirang anggotana sujud tah di dieu nu tadi syaratna sujud teh kedah urang sujud dina 7 anggahota di dieu dijelaskeun ku musannif a'dhawu sujudi ari pirang-pirang anggota sujud eta sab'atun aya 7 naon wae ari anggota sujud nu 7 teh anu kahijina aljabhatu nyaeta tarang anu kadua sareng nu katilu teh nyaeta wabutunul kapaini nyaeta 2 dampal panangan pami 2 dampal panangan berarti dieta anu panangan katu sareng panangan kiwa sareng tahar janten 3 hiji ieu 2 janten 3 teras ieu naon waruk batani sareng 2 dengkul 2 tuur tah 2 tuur sampean anu katuhu sareng tuur sampean anu kiwa janten 2 hiji janten 5 janten anggota sujud teh nu kahiji taar anu kadua 2 dampal panangan nu kanan sareng nu kiwa katilu 2 tuur anu kanan sareng nu kiwa oge wabutunul asabi irijlaini tah sareng 2 dampal ramo sampean indung suku lah rata-rata dina jempolnya sareng 2 dampal ramo sampean tah janten anggahota sujud di dieu diterangkeun ku musannif teh nu kahijina taar anu kaduana 2 dampal panangan anu katuhu sareng nu kiwa teras 2 tuur nu katuhu sareng nu kiwa teras 2 deui dampal ramo sampean anu katuhu sareng nu kiwa totalna ieu 2 genep ieu hiji janten 7 sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bila kelapatan hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.